Nasiak naon bebel. Urang penting geus kadatangan karuhun. Karuhun naon sih teh? Karuhun anu di dieu mah kalapa koneng. Bukan naon di dieu. Anjing murah. Puji ulah di dieu. Di urang penting geus kaimpikeun wae ieu. Karuhun mah teh kalapa ieu. Da di dieu. Puji. Ya balik. Siap. Keur eta mah. Masak sendiri, makan sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten mah. Hah? Mohon. Abi bade tuh malos. Mang terang bumina Yanti teh. Yanti. Dari pali dia ya teh Yanti teh. Terang om. Dapat bisa terang. Pan mang teh. Bener tetanggana da Yanti mau orang dia nah bisa terang. Yanti di mana pan abi mah terang namina Yanti saha? Dapat terang ya pamikiran. Urang dia, Mang. Urang dia si Yanti teh. Wah, curiga yang pernah bogohnya ka si Yanti. Dapat rumah pan abi mah terang. Dapat alamatnya di mana? Atau Amang pernah asean si Yanti. Aya naon Kang? Abi Kang naroskeun bumina Yanti teh urang dia. Nah si Akang ieu teu terangeun. Pan manehna teh urang dia sami. Ya Akang urang dia. Mohon. Kira aku teh terang sih teh. Tuh, bejaan atuh. Apa nu abi mah terang? Dia mah pernah bogohan ka si Yanti yakin. Manu kana abi kapelan. Ya, ieu teh bulan puasa sih teh ya. Kasihan terang alamat. Mah bejaan atuh ieu urang dieu mah. Saling atuh ka sesama manusia teh. Ieu naon deui? Dia satapo. Mohon. Mang, teh emang teh gaduh istri. Ayah istri abi dulu ban. Pembantu jika nama Kang ieu mah pembantu di dieu jadi teu apaleun. Mang, gaduh istri. Ayah Cing, tapi gerohan. Rek naon? Gerohan sakedap. Gerohan. Nuju masak. Ah, saya alasan. Aku gaduh istri tapi sesapunya lira. Ngomong we teu boga pamajikan. Makana Pembantu jika nama eta mah. abi naroskeun si Andi teh kumaha teh dibejakeun cigana duda bade teh wana ja. Ya di bisa pamajikan aing ngadenge. Ah, buktina mana tuh aya pamajikan Aing tukang keur masak. Buktina mang sesapu lain ku pamajikan ieu bener mang gaduh pamajikan mah. Paingan tadi bejakeun si abi apel ke si Andi urang ja. Sanes abi mah aya bisnis urang Andi teh mah. Eta. Gambrot we. Mohon kieu mah nah kieu. Sok. Mau aku kumaha lain mantuan ieu sok. Sekarang teh daerah lebaran mah. Abi teh aya bisnis baju sareng Yanti teh. Kan abi mah teh terang mang mun abi Yanti teh saha? Teh terang. Mang bogoh kayak. Astagfirullahaladzim. Abi teh terang eta alamatna di mana nu benerna? Di pali dia da bumina teh. Atuh taroskeun di payung pan abi mah teh terang. Nah, peti tanaroskeun ka bayu. Kita naroskeun ka payu. Pan Yanti ge di dia bumina teh pali dia. Dijik lompang kan itu pan aing mah teu apal. Teu apal abi nembean di dieu nagenan. Nah, betul apa? Pan bumina teh belah dia mah. Pan emang teh urang dia sanes. Mohon Dia bumina. Mohon dia bumi abi. Kuduna terang ka tetangga teh, Mang. Pan abi teh terang mang. Jik taroskeun we ka payung ka ditu tuh. Nah, yakin bogoh ka si Yanti. Teh kusabab sasapu duda, Mang. Majikan abi aya di jero gandeng pulang ngomong wae. Mana buktina teh aya? Indit moal. Indit. Jeroan ya pamajikan Mang. Mun laras mah. Indit. Cek aing indit. Mun mah. Stres jalma teh. Amak. Heusian mata ngambak-ngambak indit moal. Indit. Iya, nanti bapak gimana? Kayak jalan model gitu. Mana tuh ayah pamajikan Mang. Indit. Ah, Indit. Dia mau bogohan kasih hati, pasti. Moal Mang moal direbut abi mah aya bisnis baju. Astagfirullahaladzim. Tanyakeun ka hareup ka ditu. Salah kan ditanyakeun ka batur. Pan abi tanyakeun ka Mang. Nah, Mang kan ini abi. Mang. Ah, dasar. Jelema teh. Enak kumaha pamikiranna. Saya nu niu kopi nu nenda di jero ieu bisa aya budak sia teh. Apa wa? Pisan bulan puasa sia teh bal ampikeun bisa aya budak sia teh. Saha nu eta urang mah teu. Oh, saha di jero bisa aya budak sia tapi omongan pisan. Ban urang amis deui kopina. Ini mah tuh kumanehanana. Tunggu dong. Cowok damang. Dua kakara mulang di yuk. Salik dia ya. Kumaha eta teh damang? Damang. Sok ngonten tara. Tara wa. Namun
Uwa mah. Untuk ngonten, buat wawan ngonten. Ngonten naon? Asli tadi tanya jajan. Eta mah lain ngonten, malak eta mah. Oh, siapa eta mah lain ngajak ngonten, eta mah aing majag. Kan aing geus lila teu dibere duit ku Mang Doyok. Aneh. Nah, aing aya receh tadi yo. 1, Oh, 2, 3, 4. ani loba-loba sih pisan, Pak. Heuh, nah atuh kadi kan hiji wae imung mah. Hehe, nukun wa. Jajan heula. Naon jeung ngalajeruk sagala we kieu? Teu balik pisan eta teh. Goblok. Hah, sugan aing nu bogana. Isi balik katipu. Padahal mah aing ngalajeruk. Si kunyuk sugan aing nu gablegna. Pirnaon wae? Wak. Keur ni mah wak ngacai. Oh. Oh, di imah usaha. Heeh, atuh nya, urang ka diheula ka Simul. HP aing tinggalkeun. Aman euy. Cuma doyok euy. Buka. Pirnaon wae? Iya, maraban hayam wak. Mana hayam euy? Hayam apa hayam? Hayam wak, kok tinggal di rumah hayam. Bodin paling ge.